Neng. Tempo udah keluar tuh, terus beli motor 2. Nah duit nanti mana? Sore teh nyimpi orang teh neng. Datangan ku jama jangkung gede ho. Nate teh dituna teh mawa duit mere duit sagebog. Ai hudang-hudang teh geus loba duit aing aya benang duit sagebog. Banyak tekannya hoan duit na. Ayeuna mana sabare deui? Menta geura urang. Geus beak duit na ge ya neng. Pan pake meuli perhiasan ya jeung neng. Wah. Batuh, ceklan geura. Itu asli emas. Wow. Magic. Bet asli mah emas asli 28 karat. Segitu tadi lobana duit kok aing kena emas keun jeung maneh. Mana atuh ayeuna motorna nempo geura? Di luar juga cenah tempo. Tuh motorna 2 yang ngajejer. Oh, ada lo eta. Kajaran numpak. Ngajaran euy. Dua tuh lah. Kaca. Duh, ida serap deh. Jaga pake. Yang di kecamatan lah serap euy. Gaskeun. Duh, poek euy teu kadeuleu. Jih, urang mana huut? Jalan kaki. Aduh, miskin ya. Yo, dolo ta emas yo, emas. Barang beuli atuh meuli-meuli motor mana teh. lempang usum kene lempang. Jih, sombong banget maneh. Kira mana neule? Ai maneh gawe naon? Geuning bisa beunghar? Lah, loba pisan tanya si Kismin. Was lah, ya kulin itu ngadi jeung halangnya. Bye. Jih, nah itu si Kido ujuk-ujuk beunghar. Jika anu teu bener ieu mah, asa kudu bebeja ka si Bojek. Jih, nah itu si Kasai ngelapan motor saha manis dua-dua. Kok aing tanyakeun. Kasai, namanya eta keur ngelapan motor saha? Urang tuh menang meuli, menang mau kumaha tuh maneh mah. Ngeboga duit di mana maneh digawe tarana naon tara ujug-ujug boga motor. Disulah loba ting omong. Taya, aya jeung maneh ge. Mas. Ih, ning heueuh aralus. Pangmasangkeun geura hese. Malik. Ya tuh ina sakalian. Jam naon pake we sorangan lah. Tong ogohan. Nah ieu teh boga duit di mana atuh manis sagala pambelikeun. Atuh ieu sang balanja we sakalian. Ayo atuh, Bat. Nah itu si Kaslay reka mana jeung awewe na bari make emas ngarenteng na beuheung na leungeun. Ah tuh waras ieu mah kudu bebeja. Jack! Jack, keluar Jack. Aya info ya. Nah aya naon atuh sia gandeng san bantu aing digebragan. Ai si Bojek ka mana? Aya info ya. Penting pisan. Ka mana si Bojek? Info naon? Tadi kan aing teh papanggih heueuh jeung si Kido, jeung si Engkok. Manehna teh mawa motorna teh alus coba perhiasanna teh loba. Jaman eta beunghar pisan, na gawe naon kitu? Heueuh tadi ge urang nempo si Kaslay jeung si Riris bari mamake emas renceng motor alus. Eueuh, buat tina karamat gede kamari nya. Lah, kok aing tangan we si Bojekna? Heh. Lah kapur. Ngumpulkeun suluh. Untung we geus loba ieu stok jeung ejo mah. Bojek.
Gojek. Cih, woi. Tolongan ya aing. Aya info. Ih, Gusti aya naon sia teh tipe perantong gitu. Ih, aya naeun eta aya naeun. Tadi aing papanggihkan di jalan heuh. Jeung si Kido, jeung si Engkok. Bogaan motor anyar anjir. Jaba emasna teh meni loba. Nah dipake ku manehna teh. Terus tadi aing teh kan ka imah maneh heuh. Ka maneh. Tapi eueuh manehna teh papanggih jeung istri maneh. Si Kasal ge oge kitu bogaan motor anyar cenah. Emasna loba. Nah eta mah renang duit di mana bisa beunghar kitu? Hah? Motor anyar. Si Kidonya jeung si Kaslay. Lah, aing teu percaya meureun eta mah ieu nyewa. Sangkan kadeuleuk ku batur amih wah. Lamun heueuh eta make emas. Loba jeung mau motor anyar. Nyawa lamun tina karamat nu kamari euy. Ah, ieu mah asa mending cuang ka ditu erek. Nyaw euy di mana-mana mah duit mah. Kan tadi tak aing meni dihina pisan ku si Kido. Disebut kismin cenah. Meni leumpang teu mawa motor. Aneh anjing, ini salah rombong kitu. Anjing, heueuh nya mana disebut kismin. Anjing, peunaan ieu mah wut. Geus aya nama cuang ka ditu cuang ka makam gede deui. Sugana tuh aing ke beli mobil erek. Ayo tuh. Yuk. Yuk. Halo bro, sudah kaya ya nama he. Atuh bareto terus di karamat nama beunghar aduh, sia-sia ka ditu teh. Wah tuh, anyek shopping ya, siapa di mana? Kurang entas pisan belanja ya teh belanja anak kuat kapinu kanja tek diantarkeun ku kargo tuh teh ieu. Aduh, kapan urang ge kakara ek indit ieu, kakara kaburu ayeuna. Wah tunjung heula sing salamat teh. Beakeun manten gawat belanjana. Gua ingat balik we kas we. Ieu teh kamananya salaki urang lila-lila teuing na teu kapanggihan kitu ku si Utri. Lah, rek diteangan ku urang. Iya ya kamari ge hut. Oh, sih. Nah bener ieu teh bakal kaya. ah nyaho cuang ajaran we. Apa tuh? Bah punten. Bah punten. Sok Bah. manik minta naon? Sok ngomong. Aing hayang beunghar bah. Hayang boga istri anu geulis, anu bahenol. Bah, Bah, punten. urang geus sarua bah yang beunghar bah. Minta beunghar bah. Kuat, eta bikin rokok anu kamari anu tadi menang mawa rokok jeung kopi sok bikin. Bah, Bah, yang saenggala bah, beunghar bah. Ieu karunya deui babaturan abi, ambil kenging awewe anu geulis baheno bah. 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 Langsung kasih sisi dua. Ieu teh kudu ka mana deui nya neanganna. Wah, ka dieu we. Duit. Duit. Beunghar. Jangan itu. Neng. Gawe guys. Ewe.
Bye.